Nges abah sih percaya lah, urang teangan we teangan. Da teu salah pasigaran, Bah. Ieu mah. Tuh. Rahan ini kan ieu, Bah. Aduh, subhanallah. Mana wae Indah mangke. Jadi anggaran pinter sakieu ya ke mana ya teh tak aki mah ya saestuna we. Da aya istilahna teh acan aya. lain aing mana ka pipuh ya awak kukurilingan Pokona urang ari mere alamatnya nu bener atuh. Saya janji ayo. Hah? Ayo, Bah. Sebuah salah deui ge Moal. Ayo. bener ya aing mah Lain naon, Bah. Awon eta rarai sakasep-kasep disambututkeun kitu. capek nyaho capek kukurilingan Sanes kukurilingan memang urang puputeran. gitu teu kapanggi nanya ka dieu teu nya Ulah eleh ku manuk di aya manuk puter piraku urang rek eleh ku manuk, Bah. disarokeun jeung Tinggal da bon saya oge ieu kesang nepikeun ka make kisangan kunaon kosangan capek kukurilingan sarua deangan lenger ieu lenger aja lemah teh ya neangan kibun ai abah neangan saha sarua kapan nya apa urang teh bareng tadi ge ai abah make jeung nanya tapi ieu bener teu moal salah asana mah ieu, Bah. Heula tuh angin ge nunjukeun teh ka dieu, Bah. Angin ieu tiisna nyecep aduh make jeung dilamotan sagala aing mah abah mah teu percaya geus kumaha feng shui, Bah, mun cek orang Cina mah. sok atuh mun bener sok Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Ki. Aduh, subhanallah. mana wae Indah mangke. Alhamdulillah. Mohon ieu teh abdi teh kalaresan, ieu teh aya guareun ti Pacamat, ngaguar sanggar tah. Ieu teh abah diat anu abdi mah padahal mah kenek sanes, ajudan sanes gitu. Mung buburuh ka abah. Ti warang ngaguar nya milarian sanggar-sanggar. bangkeun atuh Abah dia tuh aduh gitu iya satunya mohon atoh ya gitu aduh mana ayo ngobrol ya teh aduh Man. Calik. mohon aduh alhamdulillah Oke-nya. mohon aduh ieu geuning kabuktosanana Alhamdulillah. Nu penting mah da kengeng bahan-bahan kangge guareunana nya Bahnya. sareng luhur let kesangin teh janten aja kaletos tepangke mah ieu abdi pasea we sapanjang jalan Temete. saya teh Jadi muriling gitu. kuringan eta milari Eta nu kasep. Dibuka heula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Pemirsa sadayana dina wengi ayeuna alhamdulillah urang tos aya di Padepokan Putra Kibuhun Sunda ya sareng sanggar seni oge ieu teh. Sanggar seni budaya ya urang wengi ayeuna teh insyaallah neraskeun guaran anu tos di Sumedang kene Gitu. dugi ka ayeuna aya di tempat ya alhamdulillah. Jadi simkuring kayak bade ngajengkeun sabura patarosan ka pangarsa Kibuhun ngeunaan ieu sejarah Padepokan banyatannya sareng sanggar seni teh terus terus berhalami terus kegiatan di Lebet di luar gitu nya Kumahananya gitu mohon panginten urang kawitan gitu mohon diatur mohon ka Kibuhun tos ditampi simkuring ya sareng Kang Bonsai mohon biasa linggih di Padepokan oge ka ibu aduh
Nuhun ya Pak. Allah oge ya terus ngarentangan. Mohon. Alhamdulillah gitu nya. Hapunten we ya mah bade ngobrol. Ngobrol Ngobrol satu we bahnya. Mohon. Kahiji abdi teh dijurungkeun. Ya, sim kuring teh dijurungkeun ku Pak Camat kanggo ngalengkapan data Sanggar-sanggar padepokan, langgar, naon wae potensi anu aya di Sumedang kitu itu. Eta teh kedah lengkap janten bahan kanggo Pak Camat oke bade ngadugikeun di DPR nya. gitu. Ngeunaan perkawis ieu ayana sanggar padepokan sareng sajabina Ulah disebat mah puseur budaya Sunda bari teu kagaruan. entah itu maksudna Ieu teh rutin mah kitu, Ki. mohon kan kawentar kemana-mana di aku gitunya Sumedang teh sebagai puseur budaya gitunya puseur mana budaya mana kan gitu Terus nu mananya sareng nu mana deui ada teh gitu. Dina danget ieu panginten urang kawitan wae ngeunaan ieu sejarah ngadegna Padepokan. Aduh, alhamdulillah cantik. ngiringan Kamu mana ngiringan Alhamdulillah. Mana wiki panginten di luar heula awak ngawitanana kumaha sih Ki? Ngawitan ieu ngadeg. awalna ngadeg seni ti dieu mah aya kieu pan di Bandung kami di Bandung mohon ai kapungkur mah dina dangdut dina sagarupi Kantos. ya karena seni Sunda mohon di Calung Gudarengong kegeningan. Mohon. belum Allah. ya kedenana Gemiung jadi sadaya atos di di garap digarap mohon di Bandung nya dugi ka dieu oge masih saya anu mariogikeun misalkeun bade Gudarengong, bade Gemiung, bade Tagir, terus bade Gamelan, ketuk tiluan, dari 2000 tahun ketuk tiluan, boga ke Bajidora, kacapianana aya. Komplit. Komplit. Mungkin kau upacara adat ge. Aya. Kayak upacara adat tahun. Adat tak kurung ku iga mah henteu. Ieu mah upacara adat mapak panganten, mapak pejabat. Sareng mapak kabingahan oke. Rajahan. Aduh alhamdulillah. Raja ieu teh di Tanjung Romo. Di Gunung Salak. Sang Kabuana, Pelabuhan Ratu. Oh, Pelabuhan Ratu. Di Gunung Halimun. Gunung Halimun. Antena ngadamel Kang Kidung teh dina buku teh 40 hiji buku mung terakhir ka Aki. Oh, alhamdulillah. Sok ieu amalkeun ieu na teras dasami pangitan lain kapungkur pan ayeuna mah pan geuning seueur ka masjid gitu kan ya tidak walu alam. Mohon Kawis eta mah masing-masing kenana ngana itu Kanjeng Romo mah amalkeun ieu kenana malam kidungan selawatan. Selawatan kan kidung. aya ieu na teksna kitu. Alhamdulillah di bade yogi terka eta mah da mung saur anjeunna Mohon sadunia teh mung 40 hiji cenah saranya teh. Jadi sadunia teh mun 40 hiji ieu buku mohon dispo dengan teh. Mohon. Anjeunna gaduh ieu ti anjeunna eta ka Aki mah di malam Jumat kaliwana boy teh masih rutin masih kene tatali paranti teh masih diange laras aya Aki mah dia lagi ning make kan apa toh ieu masih kene AMG gitu. Jangan ieu budaya anu dipertahankeun. Da maki tali paranti. laras pisan. Jadi jalmi teh ulah silih hujunti gitu. Jadi pan ieu teh gamelan Aki ge pangitan ieu teh kapungkurna teh Kanjeng Sunan. Allah. Kapungkurna pangitan ieu cenah. Pangitan Kiai ge cenah. Mohon Ieu na teh hoyong nongton teh kapungkur teh kedah ngucapkeun kalimat syahadat. Mun bade nempangan ieu kan gamelan. mohon Ai kapungkur mah pan bade aya ieu teh kan sesah terus ayeuna kan di masjid paling umumkeun paling kapungkur mah jarang.
jantan ieu teh hayang anu suara kan mohon. ieu na teh di rakyat di mana teh aya seni Mohon. asli udah gitu kan hoyongna saurna bade nonton gamelan teh kadang ngaoskeun 2 kali Eta minangka tiketna Ya, teh. karcis Oh, lah. karcis, zaman ayeuna mah gitu. Mohon, mohon. Jadi enggak boleh gitu. Eta teh kan tali paranti nya. Tanya Anu tadi kaluhur urang mah Warisan diwariskeun kanggo espulun kanggo kasayangan, kamuliaan ya, kebahagiaan kabagjaan kan kabunga. ya aya ayeuna pan seseurna mah pan ieu na teh elek ku seni Oh, ayeuna. seni Tapi mohon. ulah silih ku junti mana orang Sunda mana ieu da sami ieu keunana anjeunna ngamalkeun panginten dina seni organ mah sami-sami untuk ngawieukeun kayana ayeuna. Aya aki teu bisa ieu da tatali paranti ti kalung kapungkur teu bisa ieu na jadi Terus aya kene durian. ieu kene ieu kana teh ieu na teh jadi teu ieu gitu. Jadi Mohon. seni ieu mah kapungkurna kieu ieu kana jadi tatali paranti teh masih dirange gitu. Kedah ulah dulu ka pegatek. Insya Allah. Berarti Mohon. ieu mah amanah sareng naon anu kukanya Romo di ieu ku abdi mah masih kene Dijalankeun. di pulasara gitu Boleh, kan. boleh. Alhamdulillah dijaganya. Da sakitu kedah ki. Mun kieu pan aya anggapannya. Abis sok rada ieu nya nanti kan Eksamen. kami sakon Prihatin, menyebabkan runtagna para hiangan kulantaran Sunda ninggalkeun agemanana. Ieu teh kan ageman gitu. Anu ku aki dipidamel teh ieu teh dilaksanakeun, dijalankeun, dimumule teh ageman orang teh kan sanes. Amin amin. Tah gitu. Mohon. Tah Insyaallah. mohon lajeng eta nya sejarah namanya Mohon. mohon. Kantos kamana wae ki saurna teh upami magelaran ieu aki. Ai magelaran mah kita alhamdulillah. Ai di Sumedang mah aki teh mung antos 440 440. di Sumedang alun-alun Sumedang. Ai ieu mah 440. magelaran Mohon. ya malahan atas kaya ka Pangandaran. Cianjur, Oh, Ciamis, mohon. Jawa Barat mah alhamdulillah mohon malahan waktu di Payun kantos ke belakang. Tuh, Oh kantos? Kantos. Tahun seberapa? Kak? Waktos di Bandung. Di ulam ku kedutaan? Iya. Mohon di negeri Belanda langsung. Kapungkur orang ieu teh seueurna istilah kapungkurna pan selir. Nah di sana kali itu kelas di itu pangitan magelaran abdi kenana nyalam. Sabaraha lami? Sabaraha dinten? Sasa sih pangitan. Ush. Alhamdulillah kenana. Difasilitasinya? Oh sadaya Wasian bumi kanggo kanggo segala rupina terus terus segala rupina pokoknya namanya. Mohon. Terus ongkosna oge panginten. Iya kan panjen. Nini abi mah dugikeun ka nganggap dur atuh ka Belanda teh. Wah nyebutna ge. Walanda wah. Wah, walan. Asa teh jeung sasaha we ieu nama. Aduh, Gitu ya. Jadi kapungkur. Mohon. Jadi ai magelaran mah alhamdulillah mung jadi istilahna aya hakimah jadi segitu sekieu ge lamun ceuk urang Sunda mah mandiri. Jadi teu aya sugan aya sanes hoyong di ieu aya kenana kartu aya kenana eta aya ispangan. Tah eta Intina intina can. intina mah digupai oge, aki oge. Kumaha upami gupayan eta sok aya ki. Tah can. Teu acan gupayan ge nya. Oh, enten Bantosan teu aya. aya. Jadi istilahna di mah mandiri we. Pas kuning kokore. Hari nu sanes banyak punten tapi teh. Untuk mahajang ada proposal. Akider kau. Anggaranana katampi gamelanana teu aya. Akibat teh acan ngaraoskeun naon? Seperti gitu nya. Iya. Iya mah sering mandiri ya. Nah, di payung ge waktu ulang tahun teu ngadang proposal, aya Rizky Nadar dilaksanakeun teh aya mah aya. Saya aya we. Margi lamun kituna billing kena
katudingan. leres. Jadi anggaran benten sakieu ieu teh menang nya teh kaki mah biasa istuna we. Teu aya istilahna teh acan aya perhitungan proposal itu ieu ieu teh aya panggulma. Alhamdulillah tina raja, tina kasapian, tina gamelan ya alhamdulillah. Malahan ka daerah Suraja, daerah Maraja, kantos itu gitu. Mohon. Ayo personil seberapa Miki? Personil teh sarana sareng penari sareng ieu mah kana 30. Kini gamelan. Lamun ngage gamelan. Gamelan. Jadi sarena mun gamelan kumpul teh kana 30. Eta teh aya siap tugas, siap tempur gitu. Kan kenang sekarang 2. Teras penari ieu kana 4 aya 5. Juru kawi aya 4 aya 3. Ieu kana. Hai mama. Tah mama ayeuna istri mah nya. Lamun di mah indungna. Alhamdulillah. Gitu. Ibu Pertiwi teh ieu. Ibu Kapola teh ieu anggaran ieu. Mohon. Jadi Atau ngelana ambu. Ambu ya. Ieu mah wis ieu kahayuna boga kahengan teh nya sanesna anggul ku payung botol. Mohon. Biasa ngawi mangga cap. Mangga we bari mohon Eta langki. mohon raja tina kacapian mun teh ayeuna jadi ieu biasa Nyamiriknya. nyamirignya ieu kan Ngahalangna. mohon alhamdulillah kewe ieu keun ulah cenah Gitu. mana ayeuna mah sebenarnya mah cenah Alhamdulillah. Darah senina ti karung. Oh, ti Rama. Aki oge cuman upami aki buhun. Darah senina Manawi. Da abi mah darah kotor ieu sekolah nama mohon. mah kayak kana ieu mun aya ki mah cenah duluhur mah Mohon. ieu kana di Sunan Padepokan Batu Loteng. Oh, Jantan di Dago. Jadi Batu Loteng ya dago. Mohon. jantan Terus kawentar. Ibu Cirebon, Bapak Banten. Jantan pun Rama tukang kenangan abdi rumaos teu tiasa saingan dina cepil terang. Jadi anu diskeun anu salah jeung nu bener teh dina lumayan teh nya. tepakan dina ieu keun teu tiasa ieu mung dina cepil hidup salah. Biasanya lah Nah, iya, cepil ku pandangunna ya biasa maca. Biasa teh. Ieu nama kirang kae uningan barudak ieu kan. Oh, luar biasa. Kan ieu mah aya ki mah istilahna anu keturunan. Mohon. Jadi usaha deui dipusti-pusti, usaha deui Leres. istilahna Leres dibangkitkeun. Oh, Ayeuna sedengkeun ayeuna di seni sunat teh tos kali ini leres. kirang-kirang nama tos musnah. Pareum gitu. Aduh, jadi kayak cita-cita mah yang gitu. Ulah dugikeun ka murang kali ayeuna anu disebat ya kan mana jenglong, mana bonang, mana kulante, mana penerus, ulah dugikeun ka teu terang. Jadi eta teh hoyong pisan mun generasi teh kan ayeuna kan jarang. Ya benar. Murang kali oge kadang-kadang sok lompatna kanu ben kali itu. Tapi lah henteu ceuk di ieu ku aki mah eta teh istilahna henteu dirakeun. Ieu kan da tiasa mah moal tiasa disebat ieu kan moal berat mamawa. Da dina seni mah ieu kan seni sunat geus ayeuna terus mulai mancanegara. Ieu kan. Justru ayeuna orang luar sumping ka aki hoyong tiasa tapi nu istilahnya di dia menu yang di dia merot dan tewawuh gitu. Nah, kenal itu alim sama sekali di piwaran sekali alim. Tapi anu di luar datang ka dia hayang tiasa. Malah aya anu ikan aki master ti payun ikan penerus ke paring penulinga ayeuna kana ayeuna penyepanana ieu kana mohon kapungkurna tirasi kiri harga panginten almarhum ayeuna nya alhamdulillah itu kan kaki oke mohon buktoskeun ieu kana kutulah Kasih terus cenah mohon atas aduh alhamdulillah dumkeun ka istilahna cenah cenah tapi cenah gitu mohon tahu kami dina pait peuheurna di Manawi pait peuheurna api salami ieu dina molah ieu seni
Manawi naon anu janten keprihatinan ti Aki. Ai keprihatinan nanti Aki mah kadang-kadang dina nayaga tapi dah disebat bagernya aku bagerna baungnya aku baungna da eta nu kitu nu kieu ge kan budak kene Aki. Jadi kadang-kadang ai sedih nama lamun sok aya eta ge tos siap ieu nayaga tos siap sagalana yang dibatalkeun. Tos aya. Maksudnya dibatalkeun kumaha? Pas bade manggung pisan. Pas pada teh tos di dia tos juru kawi tos sidang dos selalu ieu kenana terposoni tos siap tukang kanan tos siap Gitu. Eta berarti mah tukang rincik meureun anak dibayangkeun teh bade meser tabung gas nya da tos kosong. Teu janten arwi deui. tapi dah aya Aki mah di awal Mohon. panginten baru dak sumping ka dieu tos ieu kan meureun da kadah dileipan panginten dileipan eta teh panginten menang mes Nah, kita kena bayar, mohon. Aduh. Akhirnya kerjaan, keluar. Tapi terus nggak bakal itu deh, estoning bakal kayak gitu. Saya ada sambung cerita atau tapi Yang ada pengen kita acan, rupi nama dia teh abotna tepan gitu. di pansabaya nu kaduan teh mohon kana ieu mah kang Gusti makan mahawal nase, mahawalna, ayo pasti itu teh. Nu janten panggentos. kadang pada angkat gitu aya kira-kira eta kan resiko ieu kadang-kadang anu bade hajat yakin mah kan mangga bade diangge mah dia na da ieu mah seni ieu ngan panginten ai kana yaga mah sumping angkat panginten gamelan kali itu wih hadieu we tapi sok aya ieu kana apa dia kana ieu mungkin ka dayaga itu sange abi itu saga rupina Mohon. anu jiwa seni anu disebut Aki ieu kana dangaran nayaga mah ngaran-ngaran main dibere dinu ieu teh dibere mah bertanggung jawab jadi eta mah aman Eta ya bae ewunya istilahna mau dugikeun ka muluwut. Ya, Nembe diajak murid ge muluwut. nya Tah kena kitu, Ya, aing teh mah ada bawa aya capek atuh. Kali jeung teu kapanggih wae mah tuh. Tapi alhamdulillah ya. Ieu mah kangge di Sumedang. mohon mangga Ieu urang teh atuh dina bagi pelaku seni tidak mau. aing Aki mah Abot dia kupuseur ki. aing Aki mah siap